Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rerencangan di kelompok 2 di dieu bade ngadamel tradisi adat Sunda ngayun nu aya di Moris Cibogo. Di pusat kota Pangandaran aya hiji daerah anu pernah di dusun Koris, Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Kira-kira 2 km laju ngidul di Desa Mangunjaya bisa menggunakan motor atau kendaraan pribadi. Memerlukan waktu kira-kira 10-15 menit. Salajengna dina dusun ieu teh budayana masih ngajalankan adat istiadat ngayun. Tradisi ngayun aya patelna jeung kahirupan. Mimiti manusia di dunia, kadang-kadang tradisi ngayun dilaksanakan sekaligus nalika tali pusar ti orok dipegatkeun. Tradisi ngayun diboga tujuan pikeun merengaran ka orok nu anyar lahir jeung pikeun ngabiahkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Di ayun-ayun ku semping, di ayun-ayun ku semping. Hidup umat, ulah rungsing. Sagara ombak-ombakan keunginan samsara bungal sorangan. Kleng angkleng sagara ombak-ombakan keunginan samsara bungal sorangan. Ingkeun anu dewe